mana si Neng ya. Jadi nongol-nongol ya. Ya kangen banget ya, rindu. Sa teu nempos sapoe ge sari satahun jasa ieu. Ka mana si Neng. Menalu bareungit deui. Kumaha ieu. Kayak tanggung belah sabar sugan kayak nongol ge mah. Tah, dongan nunggu kalawang ya. Sugan bae si Neng nunggu kalawang ge. Di keluar mulu nih Pak. Coba. Waduh. Kita mah abah. Mau golok di. Tangan mah cacat dia. Doang abah eueuh. Aman ya di sini. Sedang ngelak kayu tadi abah ieu. Ya abah. Ampun bah, ulang adek kula bah, ampun bah. Ampun. Saan udah ngadek dia, percuma yang ngadek dia mah. Daging dia mah teu payu. Ya kula payu ku anak abah. Hari kitu mah dia nang tangan kana aing. Non dia aya di dia. Kula keur mulung tangkil bah. Alasan bae dia mulung tangkil. Geus dia loba alasan, ngobrol lah jeung aing. Ini sih bah. Yuk. Asik, si gara dikawinkeun aing si Neng ieu. Yes. Jadi bah, nyadiakeun kau bisa galak. Jadi amat dia. Nyadiakeun gelenjang dia tas aya tamu di kota. Ihnya gitu bah. Kuduna ge dia mawahakan ka dieu, mawa martabak Bang Junta ka hobi aing. Buku tadi ge kula bah. Ngajar eureun tadi ge. Nyiar martabak Pangjun, tapi can buka eta. Eueuh. Alasan bae dia aing nyaho dia tetep boga duit. Kumaha dek boga duit dia lumbak-lumuk bae siga lak beus teu kapake. Coba sih sebagai pemuda mah kudu boga kegiatan. Jaku lagi boga bah kegiatan. Kegiatan naon dia? Enggak boga anak abah, si Neng teh ya. Weh, hari kitu mah dia nang tangan aing. Neng deui dia mah nu diomongkeun. Maksud aing mah kieu, dia sebagai pemuda kudu boga kegiatan nu positif, nu berguna, nu manfaat, nu ngahasilkeun gitu. Nya siar gitu mah bah. Tapi ngomong si Neng ka mana ieu bah? Geus lo kasih Neng deui dia mah. Gampang eta mah urusana. Nya geus bah, hari kitu bro lari ngajak ke baturan ka dieu, ya. Oh, geus hari kitu mah, geus segera dek ka ditu balik ajak baturana ka dieu, kumpulkeun. Ya bah, geus hari kitu mah kula pamit hari kitu nya, bah. Assalamualaikum bah. Waalaikumsalam.